aya ka masjid mah aya disebut deket pikir deket pipir deket hatena deket imahna deket hatena ka masjid istuni ngongkol kue dina panok dina hate hayang berjamaah hayang ngaji di madrasah naon da hatena deket pikirna ge deket pipirna ge deket kahiji eta deket kana rahmat Allah naon sababna berjamaah tara alat ngaji istuning sumanget naon da pikirna deket golongan kedua ka masjid ya ka madrasah ya aya jauh pipir tapi deket kana pikir jauh jeung masjid nama jauh jeung madrasah nama tapi pikirna deket ka masjid deket ka madrasah ke kasar nama poe kunang itu kunang damar leur kunang itu teu weleh hadir jang bapak-bapak mah berjamaah naon da hatena deket sanajan jauh ti masjid wah nu katilu aya nu ribet jauh pipir jauh oge pikir jauh jeung masjidna hatena ge jauh ti masjid teu apaleun di masjid sabara jajar karpetna kumaha jerokna kumaha teu hayangeun asup ka masjid nu kitu mah cekolot jauh ka bedug anggang kadulag naudzubillahi min dzalik nu kaopat punten urang di sadayana naon nu kaopat jauh pikir deket pipir jauh hatena ka masjid jauh hatena ka madrasah sanajan imahna deket jeung masjid imahna deket jeung madrasah nu kumaha nu kitu jauh menang rahmat Allah